Urang masih keneh nyaritakeun tentang ribuh pepencitan. Di mana ayeuna urang sanggeus nyaho hati-hati. Sebab loba dongeng geus puguh di negara-negara luar, di negara kafir. Tara dipencit sanajan hewan halal. Di Eropa, di Amerika geus puguh babi, anjing, sapi ge, sapi kan halal, tapi kan lamun dipencit. Di Eropa teh dipencit. Di Eropa teh, di Amerika teh dipencit daging sama daging sapi. Ditembakkan ceger. Atau cara di Australia make besi set muter, atau make langsung gitu besi, jadi lain pepencitan sama digenjreng. Nah, iya kan udah datang daging-daging ti Australia ka urang teh tekan lain dongeng teh dipencit gitu. Mentak kula bala memberi daging ulah daging Australia, daging lembur urang bae. Dongengna sohe. Daging itu sapi gitu. Besi dia di mana besi di situ. Make alat malah itu make jelema deui. Langsung we trek deuk kumaha atuh jalain taman dongeng ge asli. Jadi foto jah. Ieu mah atuh lain pepencitan dikirim ke Indonesia, didahar lah ku urang. Bangke teh. Mentak salat teh khusyuk. Olah teh kusu teu ngeunaheun bangke halal soteh mun dipencitna bener. Jeung waduh. Aja eta tah chicken. Atai leletikan chicken di urang malah atuh tah sapira beurang mencet kotok ge 10. 10 mah masih ku tanaga sorangan. Aya anu boga restoran mah nu boga ngahaja sapoena teh kudu 1000 hayam, 2000 hayam. Deuk kumaha mencit teh sengkleh urang. Atuh sengkleh betul mah mencit kotok 100 lagi. Sengkleh ye. Itu ku hari 1000 deuk kumaha. Pake alat kan diputerkan. Dicikeut 2-3 kali. Ayam teh geus bahaya parantina, asup ka dinya srek, asup ka ditu, asup ka ditu terus, bahkan buluna ge geus kalaluar sorangan. Kan kitu di pabrik teh. Nah, eta kan pepencitan eta teu sah. Deuk kumaha didahar lah ku urang meuli. Halal? Teu. Masya Allah, mantang mendingan meuli di lembur daripada di kota pakotaan gitu. Lain lain non gitu ngaranna, lain rahasia deui. Coba tempo ge pepencitanana tempo mata kula mah ku Allah dibere gila mun meuli eta na hayam naon ayam chicken. Coba dale tuh lain ayam chicken mah hansip ya mah ayam maka pakaian hansip chicken Nah, eta teh pepencitanana Gusti, dibere teh hayang, ayeuna bangsa hayam negeri dibere teh hayang we ujung-ujungna. Gara-gara kos kitu tah. Nu terjadi pertama mah lain eta di negara Tangerang, makan loba peternakan ayam. Di negara Tangerang gitu. Peternakan teh ambalaya komo keur ieu mah tah kandang biru di belah ditu pasar Kemis atuh asal hujan pertama bae ge ambeuna lain deui. Ngehiji di pasar Kemis mah antara bau minyak sengit parfum jeung eta. Wow. Daun garang-garangna lalir ambalaya. Nah, nu jadi masalah ayam disurtil
aya anu kakarak deuk paeh aya nu geus paeh eta kan aya nu ngaborong. Kasus itu pertama terjadi di negara Tangerang, persisnya di negara Pasar Kemis selain Cilongok. Nah. Eta kan direkrut ku jelema. Nah, dipencitan deui ku nya nu hirup nu tere paeh nu paeh. Pencitan set jual kan di pasar. Disijikeun nu hirup keneh, nu hirup tapi ngesurtilan, anu tere paeh nu paeh. Lain kasus rahasia nyaho jasa kan kula mantak aing embung. Kecuali meuli nu hirup pencit di urang. Aing meuli dagingna mah eta kapan? Tahun mana eta keur zaman di urang rame seperti eta. Gila tak kula mengadenge kos kitu teh. Ieu dibejakeun deui diungkap kembali sing hade. Eta kan jadi rame, pernah rame di Tangerang seperti eta. Aju aya nu wau, tukang kotokna, tukang hayam ngobrol. Eta pugu untungna cenah kiai di dinya tangkorak sia. Jaku itu batu dijual dipicit ku urang diarah jadi pencit dihijikeun deui kumaha coba. Mantap kadang-kadang aya bau tah. Garing ayam negeri teh urang mun ngada kok ieu mah jadi bau bangke atuh eta. Ih cekola teh sia doraka kitu. Lah cenah seutik burung doraka ge. Geus puguh nu kitu kasus pertama atau di Pasar Kemis. Kasus kedua ieu soal pepencitanana. Masya Allah, deka Allah maka aturan Allah lah supaya rapi. Nah, ya kan kurang keri atur cara pepencitan sing hade. Kotok mah babari, cekal ke urang tah huluna, digitukeun seetik cekolot teh apa tah. Memang bener. Tuh, jadi uratna, marina. Teh kaharepkeun set, pencet seetik set. Langsung bril sakali doang gitu jebril kok mah jadi gitu-gitu teknikna mancip kotok teh seperti gitu baban be jeung sajabana belajar. Nah aya keur carita buburon aya buburuh mah ka pabrik aya buburon tah aya buburon mah ieu moro. Oi ka pabrik mah lain buburon, buburuh. Itu aya perkumpulan buruh. Walau ramahu faqadahu nisfain Allah Zaid mawa pedang kaleuweung dalam rangka moro hewan beleuweung, uncal leuweung, kebo leuweung, sapi leuweung, perleuweungan. Tah datang ka leuweung panggil beleuweung. Iya, serampang langsung make pedang. Hebat-hebatnya terlatih kan berarti. Syak langsung kena tambah leuweung pas cangkeng. Potong dua ieu jago ieu mah lain lalagaan ieu mah. Potong bae geus 12. Sak. Eta kumaha eta? Apa halal, apa haram mun teu diaji hese? Mantap kurang diaji kuari. Lamun bae ngabalangkeun pedang ki Zaid ka leuweung diserampangkeun pakodahu kemudian megatkeun nisfain dua bagian. Allah duanana halal nu kabujur halal nu kahulu halal. Ulah sieun-sieun halal emang pepencitanana boboroan mah kitu. Ya normal nanti jadi lulumpatan pada jalan seperti itu halal ulah sieun-sieun
atawa cenah kiai maknana kena huluna beheung. Jadi bagi dua nu ka beheung ka hulu ka ditu jeung anu ka buntut halal duana. Atawa beunangna teh hampir bujur na serampanganna teh bujur brak belah dua. Potong dua tah nu ka bujur seutik ka dieu nu ka hulu kitu loba halal bae teh kumaha aja. Atau belah dua bae ieu berarti hulu ka buntut belah dua kabeh buas. Halal. Masalah emang pepencitan boboroan mah kos kitu. Halal. Ya Allah. Udah siap-siap. Itulah soal boboroan halal ya, uncal manjangan leuweung halal. Aya lembur bahkan teu halal urang boga embe urang sok diangon ku urang malah mah make palatok gitu kan besi mapal ke palatok cabut bawa eta ngaranna embe lembur pencipta kuareng cek jadi teh nurutan boboroan sia coba nyobaan golok ya ini golok Ciseat ya hayang nyaho urang dulu dipraktekeun ya sesuai jeung permainannya na meureun pernah di Bogor lah nyana bisa kan belah dua cekena goreng goblok berenana teu haram tah mah ja bisa tah mah ditekukeun atuh babari cekel ceulina dangkageun teu bisa kunaon haju make jeung dikos kitukeun ieu mah leuweung hese urang baheula maka godog bae ka godog ke zaman kula di Garut kan lempang baheula mah ti handap teh ka luhur lempang motor baheula mah asal geus magrib hese eta kan asal subuh peuting geus kadenge tah disebutna teh kotok leuweung kotok gunung eta suarana teh kan seru kerjanya mah naon sih eta kerjanya mah kaget kerjanya belah dina loba suara-suara orenganan atuh ngaranna ge leuweung kotok leuweung aya monyet aya kitu termasuk meureunan bangsa binatang araya suara teh lamun peuting teh macam-macam ku hari mah rame teh seperti eta leuweung. Nah ieu mah lamun urusanana hewan leuweung sing ade beda jeung hewan lembur leuweung mah emang kitu mencina walau ramahu faqadahu nisfain anda walau abana min hudan bijurihim muzaffifin halal wal badanu mun megatkeun hiji jelema tina buronan tersebut kana anggahota sukuna misal atawa suku hareup suku tukang naon bae lah anggawat dengan tatu raheup anu nyepetkeun kana pae aju pae harita keneh halal udhu wal badat halal anggahotana halal awak halal deh emang kos kitu pepencitana emang kos kitu pepencitana Zaid moro binatang leuweung
kemudian kuki Zaid teh ngahaja dipegatkeun teh sukuna we ngahaja set aju bae cepet atuh pasti hewan batu geus kos kitu deuk kumaha pasti pae eta lain sukuna bae tah anu halal kabehna jeung awak-awakna pae halal. Ya Allah ya Rabb geus nyaho mah urang babari atawa binatang leuweung ku urang diserampang make pedang panah serampang anu kira-kira nyepetkeun kana pae tapi ternyata henteu pae. Sok aya ya aya sok bawa ka dieu nona oh iya nu encan wudu ke geus aya mait wudu urang nyarolatkeun barengannya ngaji lagi dicukupkeun ke setelah ieu ya mun aya lamun Zaid moro leuweung kemudian diserampang begitu diserampang kena lah suku tapi teu pae nah ieu barang teu pae kacekel kapencit nu tadi teh diserampang lamun teh mah suku na pegat tapi teu pae kapencit kurang halal eta awakna doang suku na mah haram. Lamun teu pegat sak teu pegat beunang sekle tewak aju kapencit halal. Nya atawa ku harima lain make pedang lah make pamonggol jadi aya urang mau siap-siap bae make halu nah embe liwat urang kita buat kena boleh pak tah ieu ku urang di dalam beunang lah ku urang beunang kapencit halal. Beda jeung nu katabrak ke lain masalah tadi lain deui beda jeung urang naik motor ya kotok pecet ku urang bangke lain deui sia urang diakur-akurkeun bae heran aing mah can kapanggih masalahna geus ngakur-ngakurkeun ulah ieu mah ieu mah leuweung babna leuweung nya lain deui tah sia ada ulangan osok tah mobil, motor, sepeda, masuk nabrak kotok, gejar, pecit, bangke, batak lain gitu, kata barak sepeda, kata barak motor, kolot baheula mah lain gitu, tutupan heula sia ku pengki, tutupan ku daun cau, aku pengki biasa nama, geus atepkeun heulanan, siram. Nah eta teh lamun dibuka hudang deui atuh halal pencit. Tapi lamun haju kurang dibuka innalillahi wa inna selesai. Tah urusan lembur jeung urusan leuweung beda. Encan datang ye. Jadi urusanna kakara ge urusan leuweung. Embe leuweung serampang sat goler pencit. Atau lain serampang make pamonggol siager goler beunang urang pencit ya nah iyalah urusan pepencitan aya hewan leuweung
urang diserampang bigueri muzaffifin ku hiji alat anu henteu ngacepetkeun ngagegerakeun kana kaluar rohna benang sumazabahu tuluy dipencit nya na ieu malamun teh tadi suku na pegat haram nu pegat memehna nu memeh pencit lamun nu kapencit nah halal tah kos kitu bailam yatamakan min labihi wa mata bil juri halal jami'u di mana henteu ngangkeun tina mencitna wa mata pae kalawan tatunu tadi atuh halal jami'u halal sakabehna ya bede serampang sanget tadi serampang teh pangagoler teh kaburu kapencit halal atawa sukuna pegatan urang deuk mencit teh kaburu mencit paeh halal mun pegat suku masih kene aya napasan ku urang kapencit ieu nu halalna nu halal tah nu kapencit nu suku nama haram kuari mah inget ya datang ka imah mah coba saya terangkan tadi tentang ngaji iya nya otak siapa lah sak pasarahin pabelit teh kos gitu teh ya wakil ya rumul udhu cik sekol haram angga otakna oh ieu mah sanajan cenah kieu maksudna embeleuweung rampang set enggengke barang dibeli ku orang hae tetep cenah haram beta anggaotan we eta nama sanajan mata bujurhi paehna ku ditatua geus datang maitna wa zakatu kulli hayawanin wallahu a'lam.